Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina lawungan dinten ieu. Materi anu baris dipedar masih keneh ngeunaan nulis warta. Nah, kunaon nulis warta dibahas deui sanaos atos dipancenkeun kumargi dina ngempelkeun pancen seueur keneh nu lalepat dugikeun dipiwarang uihan deui ngerjakeunana. Kumargi aya nu lepat 2 dugikeun ka 3 kali tos ngerjakeun teh lepat deui. Nah ku kituna ku hideup diperdi ngabandungan ieu video. Nah anu kahiji dina nyieun warta kahiji kudu aya jejerna nu kumaha tangtu jejerna ge anu ngirut. Maksudna ngirut kudu maksudna mah menarik pikeun pamaca tertarik karena warta anu ku dipidambal. Teras kunci dina ngadamel warta anu kahiji wartana kudu up to date, kudu anu ayeuna keneh, haneut keneh, tanggal ayeuna, bulan ayeuna, tahun ayeuna. Teu bisa lamun ngawartakeun anu tahun 2018 contona. Misalna ngaberitakeun gunung meletus, tah diberitakeunna ayeuna, puguh-puguh mah beritana tahun kamari pas diberitakeun ayeuna kan nu macana jadi rareuwaseun duduhkeunna gunung meletus teh meletusna dinten ieu. Jadi kan bisa kagolong hoax. Nah, salajengna lebet kana bubuka eusi jeung panutup warta. Tangtos kudu aya kuncina teh 5W plus hiji H. Nah, anu kahiji dina aksara anu di hejoan eta teh mangrupa what. Naon topik nu dijadikeun dina warta teh? Nah, di dinya teh nulungan masyarakat sangkan miluan pangajaran jarak jauh. Salajengna baris kadua where di mana tempat lokasi kajadianana. Tah kajadian dina warta ieu teh ayana di Lembur Tohaga Lodaya RW 08 Jalan Turangga Kalurahan Lingkar Kidul Kecamatan Lengkong. Salajengna hu teh saha palaku anu aya dina jero warta nyaeta Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana anu ngebrehkeun ieu kajadian. Teras when iraha lumangsungna kajadian. Tah lumangsungna teh dina dinten Kemis kaping 6 Agustus 2020. Teras aya why naha eta kajadian bisa lumangsung kunaon sababna. Nah lantaran aya partisipasi ti masyarakat pikeun ngarengsekeun pasoalan anu kacida pentingna. Lantaran pamarentah teu bisa ngarengsekeun wabah ieu sorangan, jadi butuh partisipasi ti gawe barengna kabeh masyarakat. Teras anu pamungkas how kumaha proses lumangsungna kajadian. Nah proses lumangsungna ieu kajadian teh wali kota miharep yen di wangunna eta lembur teh bisa jadi bong-bolong pikeun ngarengsekeun pasoalan ku cara gawe bareng ngamaksimalkeun potensi masyarakat teu saukur keur pandemi hungkul atanapi kaamananna hungkul, dampak sosialna jeung ekonomina oge. Nah, ku ayana kajadian ieu teh wali kota teh bener-bener kitu miharep yen sumbangan teh bisa terrealisasikan kana sagala widang dengan saukur kana pengajaran hungkul tapi ngacakup segala bidang. Nah jadi anu inti paling penting dina warta mah kahiji kudu aya jejer. Teras unsur 5W plus hiji hana oge kudu lengkap. Pami salah sahijina teu aya
moal tiasa dianggap janten warta. Terus kade dina penulisan tanggal bulan tahun kedah aya eta mah wartana dijieun iraha jeung diwartakeuna oge iraha. Nah, kahadenya warta benten sareng pengalaman pribadi kumargi dina warta mah beritana keur masyarakat balarea saneskan ukur sorangan. Ibu mendakan contoh kuring nyieun sate keur Idul Adha. Nah, pami eta mah lebetna kangge pengalaman pribadi. Pami diwartakeun saha cobi nu bade maca. Nah, jadi pami warta mah materina ge leuwih museur. Soalna keur disiarkeun jang balarea kudu dumasar fakta anu aya di lapangan, teu meunang dijieun-jieun, teu meunang ditambahan, boh teu meunang dikurangan. Kudu sarua jeung naon-naon anu aya di lapangan. Nah, eta teh fakta benten sareng opini. Opini mah pendapat ti saurang anu can puguh bener henteuna. Jadi teu bisa ai opini mah dijadikeun warta. Kudu datana teh kudu luyu jeung naon-naon anu di lapangan. Panginten tata cara nulis warta mung sakitu nu tiasa didugikeun heula. Mangga anu ngaraos lepat diropea deui. Nah, saenggalna dikempelkeun sangkan ku ibu kapaluruh nu mana anu lepatna, nu mana anu leresna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.